masih entur dewek rek mulai beas kuat temere ngajar teh geus diborongkeun ka Mang Haji dasar si wadul piraku sugan buah saunak lu dibeakeun aku dewek. Aduh huy teh semeje nah ya alaeun huy teh. Arek ka Mang Haji ya cenah ditempoan kebon huy teh. Geuning Mang Haji teh borong marek diajakan mau ke sawah. Ai zaman ayeuna ai dina bungkusna kacang panjang geus jadi nanggeun saeuteun sajengkal ge henteu. Nah, ai barudak urang jieun teh tareka balegan. Siga Mang Haji di kebun kacang teh rek diajakan Keur naon Mang Haji? Iya Jang Cimot. Keur nempuan kacang wah Haji teh geuning teu balik pepelakan teh ieu teh. Ka mana deui? Urang ngalah sawah si entur ya. Allah nanaonan eta teh Jang Cimot perkara model kitu teh da moal pibalegkeun eta teh sawah anu batur. Ieu dengekeun ya Mang Hajinya. Sapanyang Mang Haji nyunyuhun hulu tiba heula oge perkara nyopot anu lain hakna mah kaluhur moal sirungan ka handap moal akaran. Ngamadog ngaranna anu kitu rek dina kita beureum koneng sarua kabeh oge. Oh heuh kembae tuh Mang Haji. Mangkaning sawana ge aramis. Kamarana ieu teh sawo teh garareuh. Astagfirullahaladzim. Repeh Jang Cimot bisi nu bogana datang. Lebeut di luhur mah. Ayo naik buru. Ayo ceklan suku Haji yeuh. Ayo buru naik. Itu teh siga-siga si Cimot yang arek naon dina tangkal sawah dewek. Mot. Keur naon eta dina tangkal sawah? Bogana. Naik. Bogana. Si Aji kita mau ke sawah. Lah Mang Haji tulungan. Denok poek. Mang Haji poek denok tulungan. Mang Haji kumaha? Denok.